Pejuang rupiah tidak boleh lelah. Hai, assalamualaikum sadayana. Seperti biasa tos ngajebretkeun pantomah bade ngelebet. Tapi ku sabab ieu cuaca menihot jeletot pisan, ieu princess bisi ngaleleh. Janten we angkatna dina bebem. Henteu ketang guys, asli nama ieu teh bapa bade ka pasar meser huripan. Tapi berhubung ari tukang dagang mahnya sok mangpang meungpeung, jadi amih teu mubah lengkah, abi teh hoyong ngiring we amih balanja ka nu rada singkat. Terasta ieu di dieu teh rada deg-degan soalna si bocil bisi nuju istirahat, kaparang nuju di luar mah bisi nangis katinggalian aya abi. Tapi untung teh teu acan istirahat si gana mah da teu araya. Teras ieu lanjut biasa we geuning guys kitu jeung kitu we lamun berangkat teh berarti aya rutinitas anu sami diulang-ulang terus-terusan soalna bisi mubah lengkah. Biasa we juru samarian teh ta ieu beres balanja warung, balanja bensin, teras bapa cenah bade nyimpang ka material bade meser bor. Tapi posisina caket pisan sareng esteler, iya kali eta dilewat panas menikat nongtoreng kieu nya guys. Jajan we abi teh esteler heula. Beres jajan esteler lanjut ieu bade uwih tapi katingali aya tukang jeruk, abi liren heula di tukang jeruk terus cenahnya sok bapa bade ka tukang parab-paraban heula cenah. Da eta naon guys nyampak teh kurung manuk guys. Dipikir-pikir teh eta bapa kalah jiga jiwa emak-emaknya guys. Di bumi niat ek meser huripan datang ke pasar jual segala diringkid ampun teh. Nincak KJB teh deui dah hayang meser sampe cenah jang para blauk meser heula. Tamahan tah sampe satengah karung dakur aya sakitu-kituna deui cenah. Beki dieu dirasa-rasa kesel kalah katunduh guys. Bobo sakedap teu karaos tos dugi we ka bumi. Langsung disambut ku sang bocil moro-moro, aduh ieu ngeditna kalah tunduh katularan heuy. Aslina guys kalah kasetrum. Teu beulina naon? Nya budak mah kitu nya guys, lamun indung tas indit-inditan teu ngajak manehanana pasti we kudu beli sesuatu. Sanajan ukur permen cek paribasana budak mah atoheun pisan. Yuk istirahat heula sejenak urang nyeruput es teler. Masya Allah ieu panas meni tarik pisan sareng angin sepoi-sepoi enak pisan. Beres nyeruput es teler langsung ngaberesan balanjaan. Hoream nama tapi ku maafnya guys, sudah ke menitas asati tadi, ieu babarawakan can seep wae. Lanjut di sini aku bebenah sambil sakapeng-kapeng melayani pembeli. Heg ari keur lalaku mada kekarage cek, sok geus aya deui nu meser, cek deui aya deui nu meser. Eta sabenerna mah cenah mantra tukang dagang mah lamun keur riweuh-riweuh, lamun keur sepi-sepi teh sok wen ngadamel kasibukan naon misalkan teh emam tawa nyetrika, pasti sok aya nu meser cenah. Anu lebih manjur magra guys sok keur ngahuhuleng wen ngantos anu meser terus kan tunduhnya. Terus tunduh teh bade